Punten we nya pihan deui mengakibatkeun urang dicabut nikmat Gusti Allah teh kulantaran urang baha anu janten sepuh. Punten sepuh teh tilu, man waladaka, man zawwajaka, man allamaka. Ieu sepuh urang baha anu tilu urang hirup moal barokah. Bener deh nikmat bakal dicabut jalmi anu ngalahirkeun urang nyata orang tua asli, jalmi anu nikahkeun urang mitoha, jalmi nu ngajarkeun urang guru. Lamun urang takdim ngahormat aranjeunna tiluanana berkah hirupna, tapi urang baha kanu tiluan eta maka nikmat Allah teh bakal dicabutan ku Allah teh. Mata ulah baha kasepuh teh da ieu mah cenah mitoha keun cenah abdi mah da osok kasepuh masuk ba ngan ari ka mitoha mah rada hese eta sagitunya. Sami mitoha mertua teh eta teh sepuh urang teu aya urut mitoha teu aya atau sarang carogena ibu teh cerai aya urut salaki kami tohana kumaha nya anger we mutoha urut mitoha sabab haram di non ditikah. Lamun nikah ka indungna ka bapana teu meunang ka anakna, lamun nikah anakna teu meunang ka bapana dah haram nikahna. Oh berarti eta teh teu aya urutna, teu aya urut anak, teu aya urut mitoha teu aya. Nalika urang teh paantel dina hukum fikih sasalaman tos cerai jeung carogena teu batal anger gitu. Ibu mah sareng caroge pas sasalaman batal eta teh. Upami sareng mertua mah teu batal. Milih anehnya emang da teu batal suruh fikih mah. Mitoha nyai sareng mitoha pamegat urang teh salaman teu batal. Samun sareng caroge mah batal. Sabab naon? Caroge mah halal ditikah, halal dicerai. Ari mitoha haram ditikah. Teu bisa nyerai ka mitoha mah. Angger teu aya tungtungna mitoha mah. Eueuh urut mitoha. Matak takdim ka mitoha sok sanajan urang teh tos cerai jeung carogena tetep ka mitoha mah kedah takdim. Dal sepuh urang. Itu. Tiasan teh barokah. Termasuk ka guru teu aya urut guru saeta tilas guru abdi aya bahasa tilas ja ilmuna masih kana aya di urang teu aya urut guru tilas eta teh guru abdi eta dorakan jeung tilas guru ya emang kumaha jeung tilas guru dia elap wae guru teh teu kenging tah baha kana kamerang kali